Ah, ngopi mah. Arak orang tarang ngopi nu kitu kopi hidung orang majai. Gaya maneh nginumna euy duh. Bawa duit jai. Nya tuh. Pas Aduh. gawe mah. Gawe? Nya Gawe di mana teh? si Bibi di Tamersian Imah. Oh, mantuan si Bibi. Nya Oh, digajinya. henteu Arah, di mana tuh eta duit? pan cek si Bibi tita bersih kabeh imah. Heeh. Nah, aja yang ngodok saku emang sana duit. Bawa we ku aja pan tita bersih ku si Bibi eta. Jadi dibersihan gitunya dina pesak si Bibi, meureun dina dompet si Bibinya dibersih. Please atuh jai duit si Bibi eta sia teh maksudna bersih teh bersih tina kotor. Oh, gitunya aja kanyahoan aya nama pantesan. Segala bersih tapi kan si celana-celana ge bersih maneh meureun nyokotan. Nya Bi. Awas ku aing sapu mana ya disabet deui lamun ke maneh. Ho. Ah, ini keur baluang ieu teh loba pikiran. Naon tuh nu dipikiran lu Bi? Pokona unggal poe dipikir bulak-balik da teu kapangge eta solusina. Heuh naon atuh kunaon cing ngobrol cing sugan orang bisa aya solusina. Boga hayang ngirit tapi teu boga duit kumaha nya eta? Nying anger ieu Bibi aing ieu. Aing geus tikusruk deui wae ieu kana obrolanna ampun teuing. Please Bi. Ya konsep irit mah ajang anu beunghar. Ajang nu loba duit. Nya anu teu gablak duit mah teu kudu irit pan geus irit di dituna ge. Ya guys ya. Geus lah Bibi mah ulah-ulah make jeung urat iritnya. Bibi mah awak ge pan ieu anya imut-imut. Irit ka asupna disebutna. Terus ayeuna irung imut kiut. Nya geus irit kasebutna teh. Geus Bibi mah ulah make jeung hayang ngiritnya. Ngirit mah jang nu baleunghar itu. Kurang mah ulah lah teu kudu. Brad, orang teh keur baringung ieu teh euy. Bingung kunaon? Boga duit teh lah. Anger anjing si ieu. Ya guys ya. Si ieu lamun ngobrol jeung orang dua versi. Kahiji versi musingkeun, kaduana versi nyusahkeun. Tah ieu keur edisi versi nyusahkeun ieu si Saremo. Anger anjing maneh ih. Maneh jang naon eta duit? Boga urang teh kamari teh apel. Nah terus? Tah dicabak tuur. Tarik kawin Brad ku calon mitoha euy. Terus mana nginjem duit ke aing ajang kawin maksudnya? Heueuh tuh Brad. Bah. Aing duit di mana sih teh Saremo anjir? Di mana aing teh gablak duit gede mah? Ya, cek aing mah kieu mending ge. Di dinya nginjem ka bank. Gampang aya nama nginjem ka bank. Kabang. Heeh. Oh, nginjem ka bank mending ge. Lah aing masih teu ka setoran Brad euy. Kalamun urang nunggak pamajikan urang atuh nu dijabal meureun. Tapi euy. Tapi moal eta, moal. Mitoha di dinya anu dijabal ku bank. Soalnya kan anu narik kawin calon mitoha di dinya lain. Heeh. Ya guys ya. Aman we pokona mah ya. Jadi maneh mungkin teu kudu nyieun imah rumah tangga teh. Da imah mitoha kosong. Pan mitohana di penjara. Heueuh Ya. euy. Atuh cek aing oge aja ya guys ya. Bisa wae Bang Muhideng. Eta mah nu aing. Nu aing eta mah. Eta mah ciri khas urang eta ngomong gitu. Mah tuh. Aing nu kudu ngomong gitu. Bisa wae ya anjing congcorang murus. Wis. Anyar berat ieu, didinya tos meuli lampu belajar yang budak. Lampu belajar cenah nu kieu anjir. Ya, nu kieu mah lain lampu belajar sih teh Kosip. Nu kieu mah tarompet Bagdad tah nu kieu tah. Diuk ku maneh heres. Nya moal disada atuh moal. Si teh da keran nu kieu. Keran. Iya teh keran angsa disebutna teh nu kieu teh tah. Aing jang gegeroh majikan aing ngeceleh wae gegeroh anjir. Keranan teh estetik cenah.
Impang malikeun halus tapi na itu tingali Oh, berat saka euy. itu ka dieu tuh ieu mah. Oh, bedanya jeung anu di imah makosim euy. Nya beda atuh anjir. Pan di si emak mah nya pancuran si teh make lodong. Kocoran ge. Ya li. Terus dua anjir dua tipe naon teh keluar cairna teh jadi aya anu naon nya euy. Kitu lah pokokna mah dua motif we pokokna mah. Ting motif rena, ting motif polkadot anjir lah pokokna mah. Hade ieu kan kudu cobaan ieu. Oh, kosim ge hayang berat euy kabita berat. Ngoli atuh teh. Tapi berat iya emang aya nu model sejen teh berat euy masalahna. Kosim harita pernah trauma berat keur budak ari angsa pan eta teh alien soang nya. Oh, keur budak kosim harita pernah dilodok anjir ku soang mah. Mata aya teh nu model sejen semacam keran bebek naon ke. Aya keran bayawak anjir. Aya. Ngomongan si Kosim ieu. Ya, iya najan di ngaranan ieu anjir keran angsa ieu moal ngalodok ka sia moal kos moal. Seteh. Aya wae mana mah geus meuli tanah keranjang koneng jadinya. Baru beli anjir. Tinggal di estetik ieu aja rek ka itu ka dieu ge bisa ieu mah. Tuh di kitu keur ge bisa anjir. Oh, berat. Yo, Jadi kosim meuli ke berat. meuli maneh. Tinggal klik lin keranjang koneng. Tinggal klik na keranjang koneng gaskeun. Ya. Keran bayawak ge aya lah cobaan itu maneh. Ya wae ya aja dia. Siluman toke. Brad, isuk teh geus Harkonas deui bae, Brad. Naon Harkonas? Eta, Brad, Hari Kondangan Nasional. Ini lebih singkat aja. Segan teh Harkitnas gitu. Hardiknas. Hari Kondangan Nasional cenah saroceng. Sugan, Brad, di dinya keur longgar duit euy, Brad. Tulungan Aceh. Atuh nyasat saroceng. Pan urang ge sarua meureun kudu kaonangan, urang ge kudu ngamplopan sarua. Atuh diinjem ku dinya urang moal bisa ngamplopan meureun. Ya, cek aing mah di dinya mah lobga tanah. Benar teh. Jual cek urang mah anjir. Da ngamplop. Pahlawan urang mah baheula, Brad. Eta teh ngabelaan tumpah darah, ngabelaan tanah air, Brad. Ayeuna ku Aceh dijual. Moal, Brad, mesti sakumaha butuhna ge Aceh mah. Naon si teh saroceng? Meni lebay anjir ieu si saroceng. Ya lain ngajual tanah air lain. Ngajual tanah mitoha maneh. Tanah mitoha lega teuing itu jual caing mah saware jangan amplopannya guys ya. Lebay anjir pahlawan urang sagala ieu. Ampun teuing saroceng.